Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha para siswa kelas 7 anu Miss Popi dipikareus damang sadayana. Mudah-mudahan sadayana aya dina tangtayunan Allah Subhanahu wa taala. Dina danget ieu urang pendak deui dina pangajaran bahasa Sunda. Ayeuna urang bade ngabahas materi ngeunaan iklan. Nah, minggon kamari urang atos ngabahas iklan layanan masyarakat. Ayeuna urang bade ngabahas naon sih perbedaan antara iklan sareng bewara. Nah, ayeuna urang hayu tinggali pembahasan ngeunaan iklan sareng bewara. Nah, ayeuna urang bahas sami-sami perkara iklan jeung bewara. Babandingan iklan jeung bewara atau perbandingan iklan jeung bewara. Nah, naon bae sih perbandingan iklan jeung bewara teh? Kahiji nepikeun informasi atanapi wawaran sami antara iklan sareng bewara. Nu kadua oge sami nyaeta mediumna bisa lisan bisa tulisan. Anu katilu oge sami sifatna teh mangaruhan atawa persuasif. Nu kaopat wadahna mangrupa koran, majalah, radio, TV, internet, jeung HP. Nah, nu kalima aya nu beda. Ari iklan mah tujuanna teh bisa pikeun masyarakat atau sosial jeung dagang atau bisnis. Ai bewara mah tujuanna teh mung pikeun masyarakat atanapi sosial. Jadi teu aya unsur dagangna atau bisnis. Nu kahiji iklan ceuk kamus Bahasa Besar Indonesia, iklan teh nyaeta warta pesenan pikeun ngarojong atawa ngolo balarea ngeunaan barang atawa jasa nu ditawarkeun. Aya dua rupa iklan, nyaeta iklan sosial jeung iklan dagang. Nu kahiji iklan sosial atawa iklan layanan masyarakat nyaeta iklan anu tujuanana pikeun keur mangaruhan masyarakat sangkan milampah kagiatan nu hade atawa ulah milampah kagiatan. Nu kadua iklan dagang nyaeta iklan anu ditujukeun sangkan masyarakat meuli produk nu diiklankeun. Nah, ieu contoh iklan sosial. Ngumbah leungeun anjeun kalayan cai bersih sareng sabun. Piceun runtah kana tempatna. Generasi milenial kedah eling kana kabersihan ti mana bae. Contoh iklan dagang. Hayang boga buuk halus, boga buuk HD, pake shampoo Lifebuoy. Ti pucuk daun teh pilihan, teh pucuk harum. Rasana pas, henteu kamanisan, teu damel halablak deui. Di sawang tina wanguna aya iklan baris, iklan sandi, jeung iklan kulawarna. Kahiji iklan baris atawa iklan mini nyaeta iklan leutik tur singget anu diwangun ku sababaraha jajar. Nah, contohna ieu. Nu kadua iklan sandi nyaeta iklan anu dibarengan ku tanda khusus atawa sandi anu kudu dicutat ku nu maca sangkan sumber pananya atawa jawabanana babari kanyahoan. Nu katilu iklan kulawarga nyaeta iklan nu eusina mangrupa warta pikeun kulawarga saperti kalahiran, tepung taun, papacangan, kawinan, pipisahan jeung saterusna. Nah, ieu contoh iklan kulawarga.
Nah, ayeuna urang kana bewara atawa pengumuman. Nyaeta naon-naon anu diwawarkeun atawa dibejakeun ka balarea. Tujuanana sangkan wawaran atawa berita nu diumumkeun nepi ka jalma anu ditujuna, utamana mah masyarakat. Bewara teh ditepikeun ku cara lisan, bisa ku cara tulis. Bewara lisan sok ditepikeun langsung atawa ngaliwatan radio jeung televisi. Bewara tulisan diumumkeun dina wangun tulisan, biasana ditapelkeun dina tangkal, tembok jeung bor pengumuman atawa aya dina koran, majalah, buku, internet jeung HP. Nah, ciri-ciri bewara teh nu kahiji judul bewarana teh bisa tanpa judulnya, jadi bisa aya judul bisa henteu. Nu kadua aya jejer nu dibewarakeun, nu katilu aya eusi nu dibewarakeun. Contoh bewara, nah ieu aya pengumuman ti panitia sakolanya ka para siswa-siswi. Nah, ieu aya contoh deui bewara ngeunaan kesenian Sunda. Nah, tadi urang atos tinggali sami-sami pembahasan ngeunaan iklan sareng bewara. Ayeuna mangga dikerjakeun tugasna teras dikirim ka Miss Popi. Dugi sakieu wae Miss Popi, kirang langkungna Miss Popi nyuhungkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.